Pembangunan saluran air Program Peningkatan Percepatan Tata Guna Air Irigasi atau P3 TGAI dari aspirasi anggota DPR RI fraksi Partai Golkar di Desa Sugih Mukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung berjalan dengan lancar serta hasil pembangunannya cukup baik dan maksimal. Temu kana nakiat alihanan neme pisan ieu teh kuasi perjuangan anak Pak Haji Anang dugi ka ieu tiasa katemuk. Ieu teh puluhan tahun kapangker hoyong ditemuk teh Pak. Ketua P3A Desa Sugih Mukti Haji Eka terkait pelaksanaan pembangunan saluran air Program Peningkatan Percepatan Tata Guna Air Irigasi atau P3 TGAI di lingkungannya menjelaskan. Yang 516 meter, Pak. Mungkin itu karesan tingginya 1,5 meter. Itu bantosanana teh di BBWS ngalangkungan difasilitasi nyata ku Pak Haji Anang Susanto anu ayeuna nyepeng kalungguhan selaku DPR RI pusat. Kita rampung sih. Memang abdi teh ngahaturkeun nuhun kana jasana Pak Haji Anang. Ngahaturkeun nuhun panten ka Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji sapala putra khususna anjeunna sing panjang yuswa Diungkapkan Udin selaku perwakilan petani Sugih Mukti, dengan adanya bantuan pembangunan saluran air P3 TGAI di lingkungannya sangat berterima kasih kepada Insinyur Haji Anang Susanto, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Kalau supaya itu kita solokan saya gitu. Akhirnya alhamdulillah kaina gampi ngahaturkeun nuhun ka Pak Anang kabantos saluran cai. Dari Desa Sugih Mukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Agus BR, Hadas TV mengabarkan.